Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui masih dina surat Ibrahim ayat kaopatna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna jeung henteu ngutus kami saur Allah. Teu ngutus naon mir rasulin ti pirang-pirang rasul atawa ti hiji rasul ogenan illa kajaba bil lisani ku lisan atawa ku bahasa kaumihi kaum eta rasul. Jadi tingawitan Nabi Nuh duwi ka Nabi Muhammad 113 rasul sadayana sesuai jeung bahasana kaumna masing-masing. Nabi Nuh diturunkan ku bahasana kaum Nabi Nuh. Nabi Musa pon kitu deui. Nabi Isa diturunkeunana sami sesuai jeung bahasana kaum eta rasul. Jadi nak Kangjeng Nabi Muhammad mah dirungsulkeunana dilahirkeunana di kota Mekah. Kota Mekah jeung sabudeureuna anu 22 negara eta bahasa Arab sehingga diturunkeunna ku bahasa Arab. Bahasa Arab mah bahasa paling mulia sadunya. Margi engke di akhirat saur keterangan bakal dianggo ku bahasa Arab. Ada orang mah teu tiasa dangke mah cenah jadi tiasa bahasa Arab. Saterasna. Naha maka dilungsurkeun sesuai jeung kaumna eta rasul. Sabab liyubayyina supaya bisa ngajelaskeun lahum ka itu jalma-jalma kaumna rasul. Gitu matak sesuai sareng bahasana. Saterasna. Payudillullahu mangka aya nu disesatkeun ku Allah. Mayasya kasing sahaja anu dikersakeun. Wa yahdi jeung aya nu dipaparin hidayah seueur malahan mah mayasya anu dikersakeun ku Allah. Jadi hidayah mah kedah dijemput, kedah dibuka hate dijemput hidayah supados kengeng hidayah ti Gusti Allah. Upami menang bae cicing bae teu dijemput eta hidayah tangtosna sesat. Sabab naon eta mah aya ikhtiar milarian hidayah Allah mah. Eta ge dikersakeun ku Allah ngan ikhtiar wungkul urang mah. Saterasna. Wa huwa jeung ari itu Gusti Allah Al-Azizul Hakim anu maha gagah perkasa Allah Al-Hakimu sareng anu maha bijaksana dina nerapkeun hukum-hukumna Allah. Saterasna. Walaqad arsalna jeung nyata sanyana arsalna geus ngutus kami Musa ka Nabi Musa. Bi ayatina ku ayat-ayat kami. Jadi Nabi Musa dikirimkeun ka Mesir, kapungkur dikirimkeun ku Allah, ngalangkungan diambangkeun kana Sungai Nil terus kapenak ku istina Firaun terus diingu dirorok teh ka ageungna. Eta teh diutus ku Allah. Sabab naon harita teh an ahrij supaya ngaluarkeun kaumaka kaum-kaum anjeun minadz-zulumati tina kegelapan. Tina kegelapan naon? Maksiat merajalela mungkarot menjadi-jadi. Aya antek budak awe dihirupkeun budak lalaki mah dibunuhan waktu sarita. Tah Firaun saatosna kerajaan Heksos Nabi Yusuf seueur canak Nabi Yusuf umat-umat Bani Israel nu ditindas, diperkosa, dijieun gundik, dijieun segala macam di Mesir harita di kaum Jepti lamun ceuk urang Eropa mah Egyptian nyaeta Firaun. Kaum di Mesir tah harita teh ku Allah diutus Nabi Musa pikeun naon ila nuri pikeun tiasa kembali ka jalan anu terang benerang keterangan ti Allah sareng rasulna. Jadi ku kituna Nabi Musa dongkap ka dinya ditindas oge sehingga ku Allah wadzakirhum sok bere peringatan teh ingatkeun deui ka manehanana bi ayamillahi ku poe pembalasan ti Allah. Kalebet bi ayamillah teh nyaeta
ketika Nabi Musa melah lautan dikelepkeun si Firaun di tengah lautan saatosna nyebrang Nabi Musa eta biayamilah kalebet eta mukjizat Kangjeng Nabi Musa. Saterasna inna fi dzalika sanyana dina eta kejadian la ayatin eta teh bener-bener sungguh tanda-tanda likulli pikeun jalma-jalma sobarin anu salabar syakurin anu bersyukur. Jadi jalma mah upami kengeng musibah kengeng sayiat kudu sabar sabab sadana oge ti Allah eta teh hakikatna. Jeung lamun kengeng hasanat kudu syukur berupa ngucapkeun alhamdulillah, sedekah jariah, ibadah ka Allah, tawakal, takwa hartosna. Jadi eta teh syukur. Henteu ngucapkeun wungkul alhamdulillah tapi kedah amaliyahna, kedah praktekna sareng sedekah jariahna namina eta teh syukur. Syukuran ka Allah berupa lisan sareng perbuatan. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna dinten ieu kalayan insyaallah patepang deui enjing dina gelombang sareng ayat salajengna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.